Para mitra kaum dangu kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya ya hibar pangdu anti para wargi tiasa mancen tugas di Mang Jaya Official. Kalayan atas namai Mang Jaya Official ngatur genuhun, atas nami admin sereng kru ti Mang Jaya Official Mang Jaya ngatur genuhun. Kasugri kaum dangu nugi kadanget ayeuna masih ngadangu gendongeng Mang Jaya di Mang Jaya Official. Jangan prosesna para mitra di ngawitan kaset dugi ka tiasa dimonitor di Mang Jaya Official panjang para mitra. Benten deui sareng Mang Jaya siaran langsung gitu nya. Aya di radio makan dun ngarekam langsung ya disiarkeun. Namun upami di Mang Jaya Official tos ayeuna rekaman kaset dialihkeun kana ieu para mitra MP3 di MP3 janten MP4 para mitra kitu nya supados biasa aya gerakan aya gambar sareng sajabina tos kitu nembe diupload di Mang Jaya Official di channel YouTube. Prosesna memang panjang para mitra benten sareng Mang Jaya nyiapkeun bahan langsung siarkeun kitu nya eta mah teu rumit kitu para mitra komo langsung mah siaran langsung mah teu rumit kitu asa naon teh sumping dina waktosna terasna cumarios langsung gitu para mitra siaran. Ai upami Mang Jaya Official diproses. Hapunten para mitra kalan-kalan misalnya rada telat sareng sajabina hapunten. Namun alhamdulillah dugi kadanget ayeuna Mang Jaya Official masih teras para mitra ngadugikeun dongeng-dongeng Mang Jaya. Ayeuna dongeng judulna Neangan Bapa karangan Kilik Sadina bagian ka 87. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung, judulna Neangan Bapa karya Kileksa, ayeuna nincak bagian ka-87. Sumangga para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa. Dongeng parantos dugi kanalika Anggara sareng sapara kanca bade nyerang daerahna Kiburadil. Samali harita parantos ngahareupan si pedang sanga. Mangga wilujeng ngadangu. Para mitra anu mulia, tuluy tiluan maju deui beuki deukeut kana palataran nu teu jauh ti lawang guha. Tiluanana tetep waspada teu boleh rarat-reret nalingakeun kaayaan di sabudeureun eta tempat bisi aya musuh nu ngadodoho. Bareng jeung kaayaan kitu, hareta si tilu jago dipingpin ku Ki Badri kacida ambekeunana. Lantaran geus bisa mastikeun yen si pedang sanga binasa, korejat si Badri nangtung beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Jajantung ratug huntu menika kerot. Adi, ciri wanci teh oyag tanda jurit teh cicing wae. Ye ciri yen si pedang sanga binasa, siap-siap urang ngagempur musuh nu kumaha asup teu meunang lolos sabab urang mangrupa panto nu pamungkas. Mun lolos tina leungeun urang hartina musuh bakal asup ka guha. Kitu ceuk Ki Badri. Manehna geus ngabijilkeun parentah ka adi-adina. Tapi samemeh berangkat si juru simpen nu tadi aya di dinya buru-buru cengkat. Geus taki-taki pikeun ngahalangan niat di tilu jago pok ngomong darianaker. Badri, naon gunana init ka pakalangan tarung? Mending daguan heula di dieu keun da musuh mah sin asup heula. Mun geus di jero tekuk hiji-hiji naon hesena. Anjeun memang salureun kaula dina pangkating tugas. Tapi dina bidang pertahanan kaula leuwih hak pikeun nangtukeun putusan. Halik nyengkah ulah ngagokan. Si Badri kasar nyaritana. Sabab karek harita aya nu wani ngahalangan sedengkeun Kang Tua sakitu percaya ka manehna. Nah dikira aing rek nyingkah maju Badri, ceuk juru simpen kituna sakilat ngayunkeun leungeun ka tuhu rek ngagempur dada si Badri. Tapi si Badri ngagilak hidup plos pereupnya lepas. Sabuk si Badri narajang. Punuk juru simpen rek diketig tapi berat ditakis heula ku leungeun kenca. Geus kitu awakna sakilat ngagilak deui ka katuhu bari ngamaenkeun siku. Cetot para mitra keuna pisan careham Badri. Lengak si Badri ngalengak sabot kitu juru simpen ngabijilkeun juru simpen anu ampuh nu ngandung tanaga batin. Hiuk dek pereupna kana dada si Badri. Si Badri langsung ngarumpuyuk tina sungut bijil getih.
Tekung si usak-usik langsung ngerejet binasa sapada harita. Nempok kajadian kitu adina dua colohok bengong. Ternyana sacongo buuk bakal kajadian kitu. Nu duaan teh sajongjongan mangahuleng ngaraga meneng kawas nu teu percaya kana eta kajadian. Tapi akhirna maduanana bijil amarahna sabab nenyo lanceukna geus ngababatang jadi banusan. Setan alas sia hianat pokna kusiwal ngudaran teh jeung babandulna teh tapi cakakak juru simpen seuri pok ngomong. Sok gunakeun cocoan teh. Da moal aya gunana deuleu pakarang sia mah moal bisa digunakeun di tempat nu sakieu heureutna. Rasakeun ye. Hiu kolepat cidak plos serangan juru simpen ngakan angin. Sabab musuhna ngejat bari ngepretkeun leungeun katuhu, tapi teu keuna kana sasaran. Musuh nu dua karek sadar harita. Memang bener pakarang andalanana moal guna di tempat nu heureut. Sabab biasana ge digunakeun di pakarangan tarung nu lega, nu laluasa pikeun muter-muter babandul anu cucukan. Ari didinya ukur kamar leutik jeung heureut tangtu susah pikeun ngagempur musuh. Gunakeun siaran teh anjing teh, ceuk juru simpen kituna teh bari narajang deui. Tapi musuhna teu cicingeun, rante besi ditunda deui, pereup buleud mapag serangan lawan, beret diadu ka ameu bau hangit. Si juru simpen teu mikeun kasempetan sabab mun diulinkeun heula. Bisi Kang Tua datang manten sakilat ngawatek aji gelap ngampar, dikocorkeun kana dampaleungeun anu meber. Hiuk cedak keuna kada dada musuh. Cengkang belak nang karak bengkang. Dadana tutung jiga kaduruk kerjet hos paeh sapada harita. Nu saurang deui buncelik bakat ku kaget sabab dulurna geus dua jadi korban. Kurang ajar hianat sia, pokna bari tuluy masang kuda-kuda. Ngan hatena rada seber sabab teu tuman tarung dina tempat nu heureut. Jeung deui biasana ge sok ngagunakeun jurus langir dampit. Salawasna tiluan silih serang, silih belaan. Nu dua minangka cacapit nu hiji deui panyereudna ari harita kari sorangan jabat cicing di tempat heureut. Tapi pikeun ngabela dulur si musuh nekat. Sabrut narajang ka juru simpen. Gerakan memang cepet tapi teu make ijiran. Atuh si peureub nu nyewuk teh lempeng ku juru simpen diantep. Sanggeus deukeut ditungkup karep beunang sapisan langsung dicentok ka tukang. Cedud tolonyong cedak tarangna kana bilik batu. Tapi teu matak tatu tarangna teuas da puguh weduk. Buringas malik deui ka juru simpen raketak ngawatak aji pisan geni. Digempurkeun sakaligus ka juru simpen, ari juru simpen geus sayaga gelap ngampar langsung diadukeun. Hiu geleger sora-sora bijil anu kacida tarikna. Awak musuh mental kaluar kalayang blug niban lemah hareupeun Anggara jeung Mang Dampa. Karajat hos harita paeh nyawa paturai jeung raga. Awak tutung kawas kaduruk gelap ngampar ti juru simpen nenggel pisan sagemlengna. Kebeg Anggara jeung Ki Baraja reuwas. Mang Dampa olohok lantaran ujug-ujug aya nu ragrag tuluy binasa. Tapi Ki Baraja buru-buru ngareret ka kenca breh aya nu leumpang ngadeuketan ka manehna. Horeng si juru simpen nu geus habijil rurusuhan nyampeurkeun ka anakna. Beres jang pangawal nu berat mah geus tumpur ludes. Si tilu jago geus binasa, si pedang sanga geus beak, sok tangtang si Burandil sina bijil. Ujug-ujug nyarita kitu we juru simpen teh hatena bunga, sabab pagawean teh luyu jeung rencana musuh tumpur baladna waluya. Kumaha kaayaan di jero Pak? Nu berat kari dua jagonanya tanah Kang Tua jeung Ki Burandil. Awas sing baswada amanat ti Bapak ulah poho. Aji gelap sewu ti Kang Tua lain lalaborakeun. Nuhun Pak, nuhun. Ayeuna urang nawae tu we lah. Urang silih duakeun pikeun ngagempur musuh bubuyutan. Cek Anggara ret kaki Baraja ret ka Mang Dampa tuluy ka bapana sarerea unggul. Geus kitu opatan tatan-tatan pikeun mapag Kang Tua. Nu pasti bakal bijil tina panyumputanana sabab para pangawal geus binasa kabeh carem taya nu nyesa. Cag tuna heula Anggara jeung kanca-kancana. Nu geus siap sadia pikeun ngagempur musuh. Ayeuna urang caturkeun heula Kang Tua nu keur ngadep ka Ki Burandil. Jago kahot nu dipikagigis ku sakabeh jalma. Rohangan utama nu aya di jero guha legana cukup laluasa. Moal kurang ti dua tumak pasagi didinya loba parabot pangabutuh sapopoe malah sayagi meja makan sagala. Bilik batu di papaesan aya tanuk uncal nu ranggak-gak. Ditaplokeun kana batu aya pedang rompang sadua-dua. Aya tangkorek jelema nu dijieun papaes rohangan. Harita Kang Tua geus aya di rohangan eta nungguan Ki Burandil nu can bijil tina tempat nyumputna.
Sanggeus rada lila kadenge anu ngagerit, berai panto muka. Bre hiji jalma waweg babakean bodas buuk panjang dibengker kula makhideung. Dina pigelang leungeunna ngaringkel gelang bahar kenca katuhu. Dina ramo leungeun ngacentul batu ali malah make kongkorong sagala gagantelna wesi kuning. Nenyok nu bijil ti kamar leutik Kang Tua nangtung tuluy ngahormat. Dongko bari nangkep harigu. Cengkat deui sikep ajeg teu wani neuteup ka Kiburandil. "Aya naon tua?" Kiburandil nanya bari mureleng sora handaruan kawantu aya di jero guha. "Aya peryogi nu kalintang pentingna nanging hapunten nu kasuhun. Sanes musik-musik anu keur calik palias mun ngobah-ngobah nu tapa," temal Kang Tua. Kiburandil kerung tuluy narik napas jero. Curad ngalengkah hibijil ti kamar gek diuk dina korsi. Kang Tua gegek diuk. Geus nenyok kitu Kiburandil diuk mah Kang Tua ngeluk tungkul bangun ajeng. "Hujan aya lodona, pasang aya surutna, cager aya geringna, coba bejakeun sing jentre. Aya naon nu tumiba ka urang? Kami hayang geura ngadenge ti anjeun." Ceuk Kiburandil paroman taya parobahan, kawas nu geus kebal. "Mah, awan nu kapi unyuk wartos nu dibantun ku abdi. Kalintang mata krewasna margi taun-taun lumangsung kaayaan lancar. Tara aya itu ieu nanging danget-danget ieu aya cucuk rungkang anu ngagokan." "Naon?" Kiburandil harita teh maramitra nyentak atuh Kang Tua nyarita deui. "Kibaraja kabur bilu ka musuh, si jeru simpen kawalahan, guha peteng geus ka sorang musuh nu setor ngirangan bala jeur nu binasa." Barang ngadenge laporan ti Kang Tua kitu, katara beungeut Kiburandil harita robah, buringas kawas nu ambek. Panon molotot huntu kekerot ambekan turu naek cirining geus bijil nafsu, haok nyentak. "Nah diantep wae ha? Geus eueuh ka becus hirup teh. Naon atuh gawena para pangawal? Nyatu we wungkul beureun," bari mureleng ka Kang Tua. Kang Tua teu buru-buru nemalan manehna geus apal kana adat pangadatan Kiburandil. Tereuwas teu singna jan disentak ge geus kitu narik napas, ret ka Kiburandil tuluy ngomong deui tetep ayem. "Mah, sangupuleun beas bodas teu boleh aya serahna. Daging hipu teu boleh aya uratna. Tuang raos sok aya kabuhulanana, si juru simpen ge aya apesna. Kateter jajaten ku musuh teu pira musuh nangan 2 ese. Cacaka jeung wanoja ngarora kene. Murid saha? Tacan kabaluruh ngan abdi aya kacurigaan tangtu aya hubungan jeung Aki Sura." Sura?" Kiburandil nanya ka dirina tuluy kerung kawas nu mikir daria. Ari sabab ngaran Sura kungsi kadenge ku manehna kawan tugas kacatet dina dunya persilatan. Para mitra kaum dangu, sajongjongan mah jempe Kang Tua nahan napas, Kiburandil kekerot bangun nu gemes. Geus kitu pok ngomong deui, "Mustahil mun murid si Sura bisa ngelekeun si juru simpen. Tang Tua ya jago seje nu joba-joba rek ngarubukeun persatuan urang. Tapi teu kudu dipikir silo, ayeuna sia geura bijil tumpes musuh-musuh nu kumawani ngaganggu ka urang. Balad teh loba pangawal teu kurang. Piraku teu mampu numpes musuh, mun perlu sia kudu turun. Kudu milu iki Cibibung di depan kalangan tarung, tembongkeun kasatian sia ka aing. Daud timalan amit munur sejangan jalankeun timalan. Cik, angka hasil jeung salamet. Mun beunang bawa huluna ka dieu, babatok narek dijieun papaes guha ku aing." Ceuk Kiburandil. Mangga. Harita keneh para mitra tuluy Kang Tua ngahormat bari nangtung. Leos init ningalkeun nu jadi pingpinan diteuteup ku Kiburandil bari teu waleh kerung, kawas aya nu dipikiran. Les Kang Tua teu katenyo kahalangan ku bilik guha. Geus kitu Kiburandil ge nangtung ngalengkah anca nangtung sisi bilik. Tuluy ngetrok batu nononjol berai aya jandela muka awas kaluar sidik ka sabudeureun patempatan eta. Breh para mitra dina palataran aya mayit pabalatak. Bajuna harideung dina tonggong narapal warangka jamparing. Kiburandil ngarti eta pangawal guha nu sok jadi tabur di mana aya musuh nu datang. Setan alas, pasukan panah geus punah. Saha nu kurang ajar wani nemongkeun siih ka aing, goblok sia. Kitu ceuk Kiburandil ngomong sorangan bari kekerot. Ret deui ka tempat sejen teu jauh ti lawang guha. Breh salapan mayit pabalatak bajuna karoneng calana harideung. Pedang ngayang gigireunana Kiburandil tambah gemes. Manehna geus nyaho pedang sanga nu jadi anelan binasa kabeh. Nenyok kanyataan sarupa kitu beungeut Kiburandil nepi ka geuneuk lir beusi atah beuleum.
boga anggapan yen kajadian kitu mah lain antep-antepeun. Kurang ajar. Ramca dol sia lain dalaborakeun ieu. Kunaon si tua karek bebeja ayeuna? Koplok sia. Ki Buranil ambek nenjerag latar guha. Bakat ku jengkel pururuk loba nu murag tina lalangit. Parabot ayo oroyag kaenagkeun ku gebligna suku Ki Buranil. Geus kitu asup deui ka kamarna teu kungsi lila geus bijil deui. Pakaian geus ganti baju belang calana hideung bengker sirah beureum. Pakarang nu dibawa ukur bedog buntet anu salawasna dipiara di hade-hade. Ki Buranil teu bijil tina lawang anu biasa, manehna boga lawang sorangan. Torojo jeleg guha geus aya luhureun gunung. Punten torojo jeleg geus aya luhureun gunung. Pernahna luhureun gunung awas bisa nenjo ka handap palataran urut tarung Anggara jeung para pangawal guha. Ki Buranil ngabedega di dinya nenyokeun ka Kang Tua. Nu baris ngayonan musuh ku pihak Anggara can kanyahoan sabab perhatianana museur kana liang guha teh. Kocapkeun para mitra Kang Tua. Manehna ambek lain lumayan lantaran sasatas digelendeng ku Ki Buranil. Tapi najan kitu ge tuluy ngungkug muru kaluar. Geus sagedang dan make pakaian perang siap sadia pikeun mapag musuh anu ngagempur eusi guha. Barang jo ti lawang guha cakakak aya nu seuring ngabageakeun. Kang Tua nu karek bijil teh sora pating saleor ka unggal madhab. Aweuhan bulak-balik kawas nu ngalelewean. Ngadenge nu seuri Kang Tua meuli kekerot bakat ku ambek. Asa dihina asa diungha ku nu seuri. Setan alas. Mana nuju magor rek ngayonan aing deuleu. Maju ceuk Kang Tua bari ngajegan ulak cangkeng. Luhureun guha. Luareun. Panon rarat reret kakenca jeung kakatuhu neangan musuh nu memang nyarumput di nu buni. Jep sajongjongan mah jempe. Anggara jeung kaca kancana harita teh geus tatan-tatan. Da memang geus ditata di nungguan jebulna musuh. Pok Anggara ngaharewos ka Ki Baraja. Paman, mangka waspada ulah cileureun. Ayeuna kuring rek nyoba-nyoba mapaglawan. Sing handus-handus nyang. Nuhun paman. Anggara nangtung memeh bijil tina panyumputan singkil heula. Sakabeh pakawarang nu dibawa di rampaan bisi leungit, iket di pageuhan tali bedog di roris bisi kurang pageu. Geus kitu ngareret ka bapana menta pidua rek dumpes nu jahat. Bapana surti ngaduakeun kana jadi anak, sarta teu weleh mere sumanget sangkan anakna teteg hatena. Geus kitu jeleng Anggara bijil tina panyumputan, celek lincak lemah. Madep ka Kang Tua nu geus ngajega ti tadi keneh. Kebeg Kang Tua ngarenyag sabab datangna musuh teu kanyahoan ujug-ujug geus celeg hareupeunana. Padahal Kang Tua jago kahot. Boro-boro aya jelema datang najan cakung nu leutik ge teu weleh kadenge. Bagia kisilah ning nyaan murah kene musuh teh. Ujug-ujug nyarita kitu Kang Tua teh para mitra. Manehna kawas nu can percaya kana omongan si juru simpen. Yen musuhna jajaka jeung mojang ngan harita nu datang jajaka wungkul mojang nama eueuh. Bagea wilujeng tepang paman, ceuk Anggara sopan, tapi kadenge aku Kang Tua asa ngahina. Rada getek kana ceulina. Nah, bocah. Magarkeun sia dua jeung mojang. Na mana mojangna? Becu bareng sia ka dieu, ha? Bari mureleng hayang sidik kana beungeutna. Teu kudu kuduaan atuh ku sorangan ge mahi jeung na di awewe mah teu kudu pipilueun karunya keun sina di imah. Memang gede sari sungut mah deui. Wawanen gede make wani ngadeuketan kana sayang singa. Anak kitu mah sia teh geus teu lebar ku nyawanya. Rek ngadon sosoro kojor ka dieu teh. Geus teu hayang neuleup panon poe isuk. Baeu. Baeu teh teuing ku aing rek moal burung diladenan. Sok geura tatan-tatan urang begala nyawa. Ngadu jajaten jeung aing urang pada-pada nyekel sabuk milang tatu. Aing mah moal milangan tatu teu hayang tatu. Ai. Nanyaan somong sia. Teu nyaho dibasa deuleu. Mun lain kabolon digesek sia ti dadek waing. Sina lemut jadi daki kawas leungit. Bocah. Meme kojor sebutkeun ngaran sia. Nasaha asal ti mana rek naon maksud jeung tujuan. Anggara narik napas. Asa aya kasempetan pikeun nyarita memang maksud manehna lain rek ngadon tarung begala nyawa. Da tarung mah mun kapaksa ari bisa keneh diakalan ku carita asana teh teu kudu ngagunakeun urat kawat. Cukup kuletah bae. Kang Tua nuhun pisan kuring gasik ditampi enggal dipariksa. Hiji ciri yen pribumi ngajenan kasemah nu karek datang. Montong loba omong teu guna deuleu. Teu kudu malah pagedang pok-pok caritakeun nu singget.
tapi mata kahar ti ku aing. Kang tua teresepeun ngadenge omongan nu panjang lebar. Asa heula para mitra deh. Para mitra anu mulia, harita Anggara tuluy nyarita. Aran kuring Anggara murid Aki Sura. Nu cicing di hiji pasir bawahan lembur Cisurup. Datang ka dieu lain lantung tambuh laku, lain lentang tanpa seja. Tapi manggul piutus guru mawa amanat ti bapa seja nepikeun amanat ka anjeun Kang Tua. Naon amanatna? Geura pilih dua perkara. Nah mending senang bari aku rejeng bade batur, sarta aya dina karidoan Allah, atawa mending senang bari minculak beda ti batur, bari dibenduan ku Allah. Ta eta pilihun Kang Tua nu kudu buru-buru dijawab. Aing can ngarti. Laku lampah nu disorang ku Kang Tua aya dina jalan salah. Teu akur jeung ajaran agama, teu luyu jeung kahirupan umum, estu papalingpang patukang tongong jeung parentah Allah. Lampah Kang Tua jahat, hirup teu umum jeung umum, babadog rarampog maling bari mencit, ngaranya harta bana bari megat ke nyawa, ye hiji pagawean nu kacida dipahingna ku Allah. Teu meunang dipigawe sabab ngarugikeun ka balarea, nyilakakeun ka diri pribadi. Tah kulantaran kitu geura eureunan kalakuan kitu. Geura babalik pikir, geura balik deui kana jalan nu lempeng. Tur yakin dina benerna. Nu aya dina karidoan Allah sangkan salamet di dunya jeung di akhirat. Tah kitu tujuan kuring, muga-muga katarima sarta bisa dipilampah ayeuna pisan. Mun Kang Tua narima kana eta ajakan tinangtu moal nambahan deui korban. Yuk urang babarengan sujud ka Allah. Nanyirkeun bener jeung adil, sangkan aya dina panang toyungan Allah nu Maha Asih. Tapi mun Kang Tua teu narima kana ajakan ti kuring, ulah nyalahkeun ka kuring. Mun Kang Tua pinangih jeung kawiwirangan. Barang ngadenge omongan Anggara kitu haeb, heab berarti balik ka mitra. Nyebut heab jadi haeb. Heab teh hate Kang Tua panas. Ceulina nepi ka euceuy nyeri asa disebit, sabab teu ngeunah dipapatahan ku budak satepak. Asa diunghak, asa ditincak hulu. Rei nafsu beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Kurang ajar. Sia teh geus gelo atawa kumaha? Ngeun teu ngadu sia, bamenjit. Budak kamari sore bau kena jari ngao, tapi nabat teu wawuh kana anu nangtungan, ha? Teu wawuh kana tangtungan kumaha di mabatan ngojai kamari. Asup kana paribasa sia enog mapatan hayam deuleu. Enog para mitra deh. Ieu saterusna para mitra Kang Tua nyarita deui bari ngahuleng, sabada ngahuleng sakeudeung. Aing geus kolot. Geus loba hartina teh pangalaman legok tapak genteng karek. Teu perlu ku nasehati sia. Aing geus boga jalan kahirupan sorangan. Kurang ajar sia kudu diajar deui ku aing meureun. Hayo geura pabatkeun jampe modar sia. Geura samat inung bapa poe ieu detik ieu poe bungsuna pikeun sia. Ku aing rek dijajabkeun ka akhirat deui. Ceuk Kang Tua. Bari masang kuda-kuda amarah mimiti bijil. Kasundutan ku omongan Anggara. Anggara ge teu loba omong deui ayeuna manehna teh tatan-tatan pikeun ngayonan Kang Tua. Sarok Kang Tua masang kuda-kuda panon mureleng ka Anggara. Teu tatapas ini seak ngajunkeun peureub meningah hiung bangbaraan tina awahing ku tari. Anggara tetep ayem, suku katuhu diangkat, awak ngagilek ka kenca. Peureub musuh ngaliwat. Anggara rikat nyodokeun leungeun kenca nu diarah teh hulu angen musuh. Tapi mata kaget, Kang Tua henteu ngagilek teu nyingkahan panarajang kalah ngahaja kawas nu nangtang. Keduk peureub nengel pisan kana hulu angen. Tapi Kang Tua teriuk-riuk kalah kacak-kakak seuri bari ngayunkeun suku kenca rek ngajejek tuur Anggara. Ceneng Anggara luncat kagigir tius dampal suku musuh milepas. Setan sia geus mimiti nemongkeun kasombongan ieu. Geurentes hate Anggara manehna jadi ambek. Lantaran peureub teu matih renghap narik napas jero ngawatek elmuna. Ayo maju deui sia bocah. Geura jajal ilmu sia nepi ka mana kadijayaanana. Da pilih rek ti kenca rek katuhu. Pilih kulit nu hipu deuleu. Rek ti tukang rek ti hareup aing sadia. Geura pilih kulit nu ipis, geura teang tulang nu rangu, geura jajal ilmu sia. Kang Tua ngajeleng nulak cangkeng. Karek sageperakan geus ngajak ngadu jajaten. Ari Anggara teu loba omong peureub anu geus pinuh ku tenaga batin diayungkeun kana dada Kang Tua. Hiu keduk ungked jorong-jong blak bujur Kang Tua niban lemah. Lang sirana karasa lieur para mitra. Peureub nu geus pinuh ku tenaga batin diayunkeun kana dada Kang Tua. Harita keneh para mitra.
Cacak mun lain kena kakang tua mah buah geus ngalenger kapaehan sabab Anggara geus ngagunakeun ilmu simpenan. Kurang ajar tibang ti jengkang geuning. Ceuk hate Anggara manehna rada seber kudu kunaon ngarubuhkeun Kang Tua. Korejat Kang Tua hudang cakakak seuri panon jadi buring has nulak cangkeng pasang aksi. Nyaan sia geuning aya ketakna bocah cilik. Tapi can aya karasana sakitu mah aya asa diusapan. Sok temongkeun leuwih ti kitu. Anggara asa dihina. Manehna mapatkeun lapad di aki sura dibarengan ku hate nu tawakal. Neneda kanu maha kawasa sangkan paneungeuna mati. Para mitra kaum dangu geus kitu mah seak narajang deui di arah dada kenca Kang Tua. Nu ceuk ijiran bakal ngagedor jajantung musuh. Barang peureupna datang Kang Tua ngagilek ayeuna mah tayohna manipu malulu. Sangkan Anggara kurang perhitunganana dasanya nama Kang Tua rada kaget ngarasakeun paneungeul Anggara embung mino deui. Plos paneungeul Anggara ngakan angin peureub mopo ditekuk ku musuh. Dicentok sakaligus tolonyong kedebut Anggara ti beubeut. Tapi teu tuluy namru korejat hudang deui napas ngahegak ambekan kerep jajantung ngadak-ngadak ratug hate ambek ka Kang Tua. Jadul sia bacot hungkul nang tang jajaten teh buktina mah sia kalah kabur. Mun peureub aing keuna ajur dada teh deui. Ngomong harus mana buktina deuleu. Ieu buktina setan, sabrut Anggara narajang deui. Ceuk sareretan mengagunakeun jurus rampak jarami anu teu make perhitungan padahal di jerona ngandung tipuan. Kang Tua kabobodo manehna nyangka yen Anggara geus leungit perhitunganana. Narajang ngababi buta nenyo peureub Anggara nyawu. Teu incah kalah ka ditadah ku dampaleungeun. Maksudna Anggara rek didorong ka hareup make jurus bangkong luncat. Sukuna jeh taneuh hulu nyantok rametu. Tapi mata kreuwas kacida. Peureub Anggara dadak-dadakan ngiles ditarik deui gantina ku suku katu ngabelesat nyapu bincurang. Mangkani geus rada ngangkang da bieu teh niatna marek luncat. Seak keduk juralit cungkel Kang Tua kabeunangan. Tapi ngorejat deui bari kakerot langsung narajang ka Anggara rek ngarampid da suku kenceng. Celepung Anggara luncat make gerak alap-alap nyamber mangsa. Suku nilep kana bujur leungeun katuhu rek ngajambret buuk Kang Tua. Tapi nu diancam waspada ngagilak bari nakis berat dua leungeun bantrok nepi ka hangit. Cilig Anggara nincak lemah deui. Kang Tua geus ngajelok ka hareup tuluy malik langsung masang kuda-kuda. Panon jaleer beureum. Sajongjongan silih perong siga keur ngadu pangabaran. Anggara teu wani gagabah sakabeh gerakanana. Jeung panarajangna pinuh ku perhitungan. Sabab geus nyaho Kang Tua lain lawan enteng-enteng. Satuluyna deret tarung leuwih rongkah. Silih sabat silih kitik suku jeung leungeun pakupis mun pareng bantrok kaambeu bau hangit perbawat nanaga nu rongkah jeung ajian nu diadu. Lila-lila Anggara kadese. Ilmu na teu teurak wae ka Kang Tua teh. Sabab itu ieu aya antina Anggara deg-degan hatena tapi rek mundur teu wani. Dan niat geus buleud rek ngayonan musuh bebeakan. Sanggeus ngadu rupa-rupa ilmu kasakten. Kang Tua ngepretkeun leungeun katuhu dibarung ku ilmu rentak jagat. Pikeun ngaburak-barik pertahanan musuh. Harita Anggara rada balangah sabab karek bieu tas miceun serangan. Hiu kedukeun pisan kana palipisan. Koloyong-koloyong ungked katahan kene. Tetapi karubuh ngan tetenyoan jadi ranyai kararoneng. Halis asa kanal nincak asa teu napak. Geus kaciri pias teh kojor sia ceuk Kang Tua. Kituna teh bari tuluy ngriumkeun deui leungeun kenca rek ngagedor careham. Tapi Anggara bisa ngabela diri. Manehna ngalabuhkeun maneh bari nubruk suku Kang Tua. Blung ngagereleng make jurus caah dengdeng. Cedak bincurang musuh kabeunangan para mitra. Kuah Kang Tua ngoceak sabab sukuna asa potong. Cengkang blug labuh korejat Anggara hudang maksudna rek ngajejak peuheung musuh. Ngan orok kaya Kang Tua rancingeun sukuna. Harita teh ngael bincurang Anggara poreak blak Anggara nangkarak bengkang. Mung hanyakal waktosna see para mitra. Ieu aya. Aduh, para wargi sadaya leuwih ka dieu heula dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa Karya Kileksa dina bagian ka-87. Mangga para mitra wilujeng kantun bae kasadayana permios.